Sukena geus ngalamun. Lain jijik kira indit kira neangan usahaeun. Tugas beak. Nah teka tingali atuh geus gaya kieu. Dek ini teh kudu mikir heula. Kudu asa ka mana kudu ngalengkah. Eta gaya dek ka mana? Reka imah Pak Haji lumayan we kamari oge mayetan aya saeutik-eutik mah. Tapi mun bisa mah rada susulumputan min. Jika tinggalin ku si Abah. Teu omongin deui wae. Nama kayak susulumputan, dah halal atuh. Nu penting mah boga duit we. Min, lain kitu min. Pan apa sorangan geningan menjadi kolot teh. Ngutrukna. Komo di lamun enak ningali mimin digawe mayetan di Pak Haji. Bisa kumaheun atuh. Nu era mah anger juhe. Nya moal meureun, da kolot ge bisa nempo mana nu bener mana nu salah. Nu penting mah mimin gaweana nu halal we. Nya sih min. Cuman nu dimaksud ku juhe mah sok sieun. Tuh cenah meureunna Arif menjadi pemajikan usaha ai salakina ulin. Panta apa? Pandangan warga mah komo nu goreng ka urang mah. Nyai nama kumaha mimin we. Lamun eta gawean cek mimin nyaman, nya sok. Da juhe ge meureun ada kaluar. Teu keur mikir ieu teh. Kudu ngalengkah ka mana supaya neangan rezeki teh nu barokah. Gede ge ai teh barokah mah min. Keur naon mending keneh leutik tapi barokah. Gitu kan? Nya sih bener. Nya usaha we atuh ayeuna mah. Bari mimin ngagawean eta. Nyai ngabantu-bantu we. Nya geus lah. Juhe rek ini teh lah tuh. Ya sok atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade di jalana. Nya min, doakeun nya. Nya sok cing hasil. Amin. Dipikir-pikir si Anis dari oge-nya dengan kumaha carana rek ngadeukeutan teh Anis. Bila perlu rek init ka dukun ge kembali. Nu penting mah teh Anis jadi bogohun ka urang. Alah, si RW rek mere gawean tapi jadi hancip. Tarima entongnya. Tapi lumayan oge. Jadi hancip daripada luntang-lantung kieu heueuh penghasilan. Manfaat barokah meureun lamun dewek jadi hancip. Dewek teu loba tuh nyatanya. Mun bieu teh nanyakeunnya ka si RW teh syaratna naon wae. Nya dewek teh kudu bisa bela diri atau kudu bisa nembak gitu. Ieu mah. Kieu cara menama dewek kudu nepungan si RW deui. Beneran yang ngobet campurkeun Tapi beuteung lapar, aduh. ngobet naon? Si lain ngareuwaskeun. Teu ngalamun. Saha nu ngalamun ai si lain. Dewek mah keur lapar. Lapar mah gampang atuh ngobet tinggal sare. Si lain mah belegug. Lapar mah di mamana oge dahar. Lain sare. Kumaha sih? Ada si ganti gitu. Teu diganti momon. Tiba heula ge eueuh nu ngaganti. Ceuk saha beuteung lapar lulumpatan. Beuteung lapar mah dahar atuh. Si laing mah jeung lapar jeung naon. Geus Tunggu Kang geus. Dewek rek mere gawean. Daek teu? Kela.
Gawe naon si laing? Kos nu heueuh wae. Ah, Jadi kia mau ngobet. Apal teh kata Anis? Anis. Apal atuh dewe kasih Anis mah? Nya aya naon? Dewek teh bogoh ka si Anis. Wah. Si laing mah yeuh leutik keneh geus bogoh. Serius? Si laing mah momon leutik keneh geus pepeledet ka awewe. Dewek wae ieu geus gede can wani ka awewe. Sabab dewek can boga pagawean nu netep. Maknya rek di Paraban kuut badag engke lamun jadi jeung awewe. Alah, ngomong we mau ngobet payu. Eleh ku dewek. Ah, ngesal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar budak. Cek saha dewek teu payu. Dewek tiap ngalewat oge rarage. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bener-bener ya, aduh. Si Juhe. Kunaon ari Abah siga nu keur manggih kapusing kitu? Engke mak, ku Abah di obrolan. Nyanak cai heula Abah kaus. Alah, milih rewas kieu. Kela Abah sakedap nyenak heula. Bener-bener si Juhe. Budak teh teu bisa dipercaya pisan. Mangga Bah ieu caina. Nuhun mak, sok mak, diuk tuh tuh mak. Rada leuheung ya. Tengah geder teuing ya angen teh. Nah aya naon atuh Bah meni asara rewas kieu ieu teh? Kieu ya mak. Pan Abah teh neneangan si Mimin. Pan make kerewengan nitah neangan ka Abah. Abah teh ngagugu neneangan si Mimin. Eta mah mak pas Abah dina pengkolan nempo si Juhe keur jeung awewe. Berarti si Juhe mah hese dipercayaan mak buah beger deui tah si Juhe teh. Si Mimin mah aya di dieu. Abah indit si Mimin jol. Apalah Bah si Juhe? Emang katingali ku panon Abah sorangan? Kade salah tetempoan. Nah ari emak nya ge Abah geus kolot kieu mak. Panon mah titinggalian masih kena cekas mak. Eta mah ku mesrana si Juhe dasar si orang ngonyol. Eleuh. Kumaha atuh aya geus kieu Bah? Lain geus kieu kumaha ari emak. Si Mimin mah rek dicokot we ku Abah. Da Abah mah nyaah. Emak rek ngilu atawa rek nungguan di dieu? Moal juga Abah sorangan. Pak emak mah kagok keur beberes. Nya tuh. Abah rek ini teh ayeuna. Jug ngan omat we ulah jeung nafsu nya Bah. Moal mak. Eleuh si Juhe. Kamananya sih Kang Ajo teh? Neng Anis. Abah. Di mana Neng Anis? Tos itu bah di warung. Oh, cing sugan papangi jeung si Juhe. Nya henteu atuh bada teu ngasuh. Puguhan nuju melarian si Kang Ajo. Nya moal atuh Neng Anis ari ngasuh madalin budak orok. Maksud Abah teh, Neng Anis sugan papangi jeung si Juhe. Kumahanya si Abah teh? Di wartosan teu ninggal. Puguhan abi ge nuju melarian si Kang Ajo. Lieur ah. Iya mah. Nya geus ari teu ningali mah. Abah rek hareup heula. Nya atuh bah. Awas mun kapangi. Kang Juhe. Aya naon Neng Anis? Tadi teh kan penak Anis teh sareng si Abah milarian Kang Juhe.
Abah mana? Nya Abah Eman atuh, geus Abah mana deui? Abah Eman. Aduh, aya naon nya? Har duka atuh naroskeun ka Abi. Sugan eta. Sanes maksud Mang Juhe teh kieu. Eta si Abah pas naroskeun Mang Juhe teh, emang teu nyarosna naon? Henteu sih, cuma naroskeun hungkul. Aduh, aya naon nya eta si Abah. Nya atuh, nuhun Neng. Juhe ka payun nya. Kelak. Neng Anis bade ka mana ieu? Sidik milarian si Kang Ajo teh kapendak-kapendak. Oh, emang aya naon eta ka si Ajo? Janji wae datang teu, abi mah sok sieun gaduh ka bogoh deui si Kang Ajo teh. Si Ajo? Waduh. Si Ajo mah pasti kitu. Soalnya kan si eta mah katingali atuh playboy na. Nya sih playboy, tapi janji ke Anis mah bade setia. Ah, Neng Anis. Asa teu mungkin jeung teu kabeungetan atuh si Ajo satia mah. Si Ajo mah geus katingali atuh dina bebeungetan oge. Loba ka bogohna. Ulah beunang dibobodo Neng Anis. Mang Juhe mah lain ngupahan. Lain kitu Neng. Punten ya nya. Bebeungetan model si Ajo geus moal hiji pasti ka bogohna. Di ditu di dieu si eta mah. Hampura yang ngomong kitu. Geus ah. Aya perlu heula di tangan ku si Abah deh. Nuhun informasinya nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan we arah raya ieu budak tadi ari mah. Min. Mimin. Min. Arah reueuh barudak teh. Nu nemalan. Kamarana ieu teh? Juhe. Juhe. Moal gitu api-api teh kadenge mah. Atawa ngerem maneh mah. Da kitu ari rumah saboga dosa mah. Eueuh nu ngajawab bae ditungguan ku Abah mah. Deuk heula di dieu. Piraku ditungguan kieu mah pasti aya balikna. Lamun bener mah eueuh di jararo. Bae man kenaon mah? Kabeneran. Aya budak taloheor ieu. Cing si laing momon. Sugan nempo budak Abah si Mimin atawa si Juhe. Coba ninggal emang aya naon kitu? Budak mah teu kudu hayang apal urusan kolot. Keun bae ari teu ningali mah. Tanggeus kadenge sora adan. Geura salat anguran budak mah kaditu. Oh aya coba bareng. Hojug si laing ti heula. Abah mah keur nuanal si Juhe. Oh nya teh assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ieu budak geus burit kieu masih tetalenyengan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, nah hanya asa ingat kasih Juhe. Geus heubeul teu panggih jeung anak. Urang calukan ah. Juhe, ka dieu emas sono. Juhe, ka dieu emas sono. Juhe, ka dieu emas sono. Sugan we balik. Jadi kepikiran oge nya. Aya naon si Abah neangan dewek. Curiga ieu mah. Duh. Asa kangen kan jadi kolot si emak cager gitu. Terus 2 bulan dewek teu nepungan kolot. Hampura mah Juhe tamelar ka emak. Mudah-mudahan Gusti munut sehat. Mudah-mudahan emak sehat panjang umur. Amin. Tapi lebih hade mah tepungan jika ieu. Tapi nah geuning nyatana kaasih di pulangnya.
Maksud Mang Juhe teh kieu eta si Abah emang teu nyarosna naon ka Neng Anis? Ya. Roll action. Tong seuri bae. Tong seuri atuh. Terus buru itu bener. Sok, yang benar. Nyimak. Iya bisa. Bukakeun bibirna buka. Buka. Biasa tah. Tah gitu. Tah. Dah. Juga abah sorangan, mama pan kagok. Wih, cut. Standby. Roll action. Roll action. Tiba heula oge anger gitu. Candi ganti. Deui anjing. Nya Abah eman atuh geus Abah mana deui. Yo. Action. Aduh, nah itu asa ingat kasih Ju encan. Kat balik kikituan teh nih. Oh, iya. Balik ini lepan. Standby. Action. Mak,